Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teh datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 peuting sugan aya batu atuh eueuh. Bebeja ka urang tek ragag gitu batu gede gitu. Langsung ka huluna habek. Padahal napaan nu kos kitu. Tapak mah lain kos kitu, tapak mah ye. Nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tangana nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapan hebat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna terus ka belah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi mah luhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tara sare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan ti penting teh salat atau maca sholawat eta hasil ngaji aya hasil na kos ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur geus teu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutup nya hideung di kacana Masya Allah karim. Jadi berubah barang jadi kiai teh. Tadi nama kerja norekat mah itu jelema teh buat tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur. Kok jadi kos gitu sih? Tadi nama kerja norekat mah itu bagus jelema teh. Tapi kuarina. Aing liwat terek nanya. Ya ahli Allah ya. Ya si amun hayang nyawa kawali ya aing ya. Cek masyarakat kok jadi tolol gitu ya. Jadi berubah orang kata ibu hese kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah. Tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tah mah tinggal dicirikeun kitu bae tah mah aya di lembur teh bah zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana la ilaha illallah woi ieu mah guru tarekat mana yang dirantai iya kan cenah zikir atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tatangga aing jadi huntu goblok. Lain naon zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu ngade aya fitnah. Tuh ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli torekat jadi fitnah pagandengan ku zikir. Eta tangga nu kieu bae ngomongna. Aing masal malam Jumat bacana nyilip kiai. Ngono zikir buanen. Atuh milu bae teu hayang aing. Jelema ge jakos kitu cenah. Di atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus bae mangga cara mun ke malam Jumat zikir teh mangga golok je pana jure kieu atuh. Fitnah ngaranna eta. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaun. Kan kita tangga teh kaget. Itu si naon teh hahareosan kitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah kahareosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikanna, "Kak, eta naon?" "Jaki kituan." Tetep bae lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah.
lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina encan marejehna jadi DPR jadi fitnah di masyarakat. Bae lama jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum zaman Abah Haji Suud di dieu. Paminggu teh DPR teh marake kopiah, marake batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicarekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jelema kan sedep kan. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya na. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kaluhurna sabodo sia teh terusna ngantos doang. Iya kuari agama dicekel lain ku ahlina atuh bal beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusan gaib, batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah toriko. Kubro. Toriko kubro. Aju nu ngomongna setuk toriko kubro. Sarariah jasa. Tuh, kudu toriko mah. Langkahnya na bertoriko, ucapannya na bertoriko, pagaweannya na bertoriko. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun teh lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kikituana ulah yang dibaguskeun ulah dibagirkeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Sarehatkeun. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna keuneuan teu urusan dunia mah mangga bae. Urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat urang melalui toriko urus bae heula toriko engke jadi perhatian manusia. Kok beda sih beda kadeulina lain deui. Anu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah toriko. Ih, atuh sanes ijazah toriko ka dieu teh. Sakali mah teh, 2 kali mah teh. Terus lamun endeg teh mah dititah anu heula lamun nurut karak. Bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah toriko. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid di wali abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloon. Naon ieu tah? Ain fitnah. Tenang, dari coba. Panti ditu nage. Di mana-mana dimarahan ulah marah toriko. Di mana-mana batur teu silaturahmian. Di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko. Ieu mah lain. Batur encan marah can goblok. Teu bisa sia teh jadi anak buah aing. Goblok sia mah sujud sia. Sujud sia lamun teh sujud awas sia. Ku galedeg sia. Toriko si kos kitu. Eungap. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngafitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan hayang wauh ka Allah. Urang teh ka mana ieu neanganana. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah. Teu bisa wauh ka Allah baca kula lagi can wauh ka Allah. Kitu toriko ieu mah lain. Ya hayang wauh ka Allah makan. Ai can wauh ka Allah mah tuh hararese naon ge. Ya geus bertetangga jeung Allah.
Kebal ngabesan di budak jeung Allah. Sial dah gua di toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Digelar-gelar kos itu da aya toriko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu baraheula. Engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese jebak toriko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu menang ti anu teh juru mursyid pendi segala. Podol seron ku itu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daekeun toriko nu asli geus ibadah ka Gusti Allah. Ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen. Mana berbedana? Hiji teu daek ngridit. Kecuali neruskeun. Sial jasa toriko goblok. Dua dibere ku pamarentah badaekeun dari toriko. Moal daekeun. Wajen ku kumaha ge. Ulah nyaritakeun haram atawa teu kudu nyaritakeun haram jeung halal. Sebab naon batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal. Wayab tulu toriko tuh. Batal. Bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal. Jadi walusur ila salian kiai wa huwa bajingan. Mas gitu eta. Ngan lain berarti ulah ieu keur carita kan keur carita toriko atuh mangga bae dek yen proposal masalah. Emisi deuk atuh kehalangan kukula atuh biasa bae sih. Nah jangan ngomong silaturahmi ka Ki Uci. Atuh lulus aing wanita henteu meret teu sia kai. Kecuali mere kiai menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta. Jang kiai bae ya 30 juta. Jieu tuh kabeh bae sih. Ulah. Tah, ieu keur carita. Sanu leuwih zalim. Moal aya salam dunia di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah yane nyin sesembahan tina kayu nyin sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyin sesembahan nu lain etalah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati moal aya jelema nu leuwih zalim nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an teh deuk naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an nu dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim. Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung dina Al-Qur'an asal bisa terjemahkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkeun melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim kuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zalim-zalimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zalim-zalim denge ku jelisya ulah dibedakeun ka matur jas sia ge kitu ieu
kudu mah ka batur. Tah, Iya Al-Quran. aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzdzaba bi ayat. Mun hayang nyaho jelema naon pangzalim-zalim nama jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nokot di pabrik dengan cara nyogok pangzalim-zalimna ulah neuleuh ka dieu tenang wae tenang Pangzolim. Masya Allah Karim. pangzalim-zalim nama jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online Online. Eta make aturan. teu make aturan Al-Qur'an apa ya jeung online itu mah gitu barang-barang batur cepret barang nu batur tah jeung we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta Kan lain nu nyana. dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sananya sekian jadi kalau melalui saya taruhlah saya kasih atuh buat ongkos pulsa ya eta halal bos itu mah eta tina segi manajna adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos gitu dan lain sebagainya Online eta masih meragukan. kuari mah Kiai nu dagang online. nu boga showroom HP kiai nu online nage kiai nu ngajakan nage kiai anu ngajakan narakan nage kiai lain padbut sia Kiai ya Allah. kamana urang kuari muntayang Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan ibunya mengharapkannya hanya cuma susu ASI tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya hafal dia naluri bayi teh nyaho etalah orok Masya Allah gede saeti kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti dibere jelema umurna 5 tahun tita nyusu ka indungna moal da itu umur 5 tahun ya ceng nyusu ya ceng susu malum ambung tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae deh tawa sial nih tawa orang goblok tawa teh dititake aya jahe ge main toel teh nyusu dong goblok kan iya mah orang bangkawara ieu mah orang Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi kuari makan kebutuhanana teh roti umur 10 15 tahun kebutuhan roti di negara nyana di urang mah lain roti dangder di urang mah tuh baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangder waduh masyaallah aja bete teh urang ngadegi bete teh asana ieu nya naon karena menikak bulu bete Ieu mah dangder tolol. Nah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti, terus bade jejal roti, paeh ku roti. Cek Imam Jalaluddin Rumi. Kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseukeun kita nyusu ka indungna, emang teu beukieun. Geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu. Ya teu betaheun letahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan pribadi teh
geus ditendenan ku Gusti Allah letik butuhna susu can butuh kana roti gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh ayo si ada lalap-lalap heuy hadahar pabetere lintu ayo betere lintu dah eta kolot budak teh pokok situ ngaji ge sarua orek cak Imam Jalaluddin ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti ieu bangsa marabok teh mabok ngaji ya jadi kos kieu iya cak kula mah mabok ngaji sia teh mah ngaji kan milu bae jeung kula terus bae manu salah samiluan cuma seminggu milu bae ngan bangonna kos nu langleng teh kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi, meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikeun jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati orang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman mumukakeun jeung nutupkeun Allah. Yang akan sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah kuari Gusti ieu dibere iman nu asli, iman ka Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantap kieu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyahojasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajen kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Aduh ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalim mah orenganan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Kugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua. Sarua dorakat berat. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana katauhidan, kapangeranan, teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua, teu percaya ka ayat urusanana politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an.
maka hukum-hukum menangieun buatan Walanda, menangieun buatan manusia dipakai dituturkeun eta jelema nu pangzolim-zolim nama. Nyadar urang ya Allah ya Rabb, kudu kumaha atuh ieu. Jakos kieu tah nu panghebat-hebat maka jelema nu nyadar. Jelema teh lamun teu sadar padahal masalah. Ieu jelema edan ngaran. Geus kajen tama urusan negara, geus kajen tama urusan perekonomian gede. Kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebat mah pancak Imam Jalaluddin Rumi. Urang nyeungseurikeun ka diri urang, eta hebat. Ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan. Diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan, seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan. Eta nu hebat mah. Sok geura bisa Haji Pendi. Kieu baseri sorangan. Kasenyum sorangan. Eta teh ulah disangka error, eta teh wali. Wali eta kos kitu. Ngan labas. Tetep kudu bakal grogol. Kan kuduna makan kieu urang teh. Ya Allah ya Rabb. Geus ulah pikiran batur ulah. Politik ulah di pikiran, ekonomi ulah pikiran, budaya ulah pikiran dunia pemerintahan, dunia gitu per DPR-an, per MPR-an, dunia perpolisian, per TNI. Ulah urang mehelanan. Awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia. Geus aya kan 60 tahun, saeutik deui ka target Kangjeng Nabi. Mun kurang mun leuwih-leuwih terserah. Geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah. Jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae. Gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jasa. Haju ieu kuari neuleuh sia awak. Kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu. Geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh. Geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Geus ulah loba kegiatan da geus kolot. Meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu. Geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha. Terus kabelah dieuna meureun manteh salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah. Engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak. Kitu kene asar ku mau magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak. Geus di magrib mah ulah balik ka isya. Tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora. Geus beres salat isya, geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare. Jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui. Eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat. Tuluy neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh. Kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot. Gua hari masa balikna aju kieu hei sia kuduna makan kitu tawat aja. Tapi sia ieu isuk-isuk. Aju kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karari itu keneh bae. Nyeungseurikeun awak urang. Tolol sia awak goblok. Si awak goblok tolol. Batur bagus saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan. Si awak goblok tolol di kampak sia gua. Bari mawa kampak leutik urang nan. Si awak goblok tolol. Masyaallah si awak Ngadenge di ditu aya awewe salakina maot terus siapan eta pan geus dirong bae. Sakumaha ucing garong. Masyaallah. Parah.
tiluna 7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluh lagi ditanyakeun bae iraha matang puluh jaka tatangga mah nu payah teh tilok ngomong terus kitu horenganan aya harongan deui takan seungseureikeun awak si awak goblok tolol ira gaji sia ku nyawa kuduna mah ngan seurikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh ih awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tambah lain ngaji tambah kos gitu mah setor banget be abe pajar tah awak seurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadanan atuh sajus awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal haju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha adi teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan inaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen heuh sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duriana domino malul tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu lah siapa eta opatan bae teh di juru iya langsung dicekel bae kaman aing jahanam ye atuh dae lain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo Masya Allah mereka bulu aing mah taib sebab tadi di dunia nakadzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema nu berdosa geus puguh dina katauhidan mah nu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kaduana jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu teh di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeuleuh di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat nu leumpang haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae ge ka tanah suci batur berangkat urang henteu sedihna luar biasa
ketika datang ka Jidah batur geus diangkut ke Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa. Ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sia teh nas-nas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga anu sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia ja sia atupan aing ngaca mah kitu ja sia teh sabaraha jeung di soler mah kasep sia ge sarua bae tah ieu carita kasedihan. Iya suka di akhirat batur luhiber, batur lumpak, batur lempang, batur ngeson tapi datang. Urang tinggalin, awak sia teh tinggalin. Di sisi jahanam deku bahas ya. Gambarkeun ku urang, masyaallah kari. Awak sia teh pedagang ke aya aturanna kapan dina Al-Qur'an. Cek dagang sia teh bener apa henteu? Ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan. Ngagelok bae sia eta ka neraka. Introspeksi urang mumpung hirup keneh ieu aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri. Urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka. Carana ieu introspeksi. Nah, eta nu paling hebat mah urang. Ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi, cek Tuan Syekh Abdul Qadir Rajab, cek para aulia-aulia Allah. Eta introspeksi, tafakur mun bahasa urang. Sia awak napa kurang diri? Sia awak yang sedikit diri eta pugus ya teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak hayang di kiai-kiai ku batur padahal lain kiai modok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pun cium tangan teh cium dong dibulak-balik bah eta geus jang modal jahanam geus aya di si eta urang teh introspeksi diri ya Allah ya Rabb. Awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur sia awak nanaonan sia awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online keun salah sia kieu ngomong cai mah dek online bae. Kabeh. Sanagara nyahueun kabeh. Masyaallah. Wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya. Tuh. Iya kan? Kudu mah disumput-sumput. Sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahueun. Eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja. Ieu mah sedekah. Lain gara bikeun ke cenah jelema. Lain engke geus kumpul kabeh ka arah geus karumpul kabeh merena ge shooting ya tah geus kos kitu geus teu bagus mentak model toriko di shooting nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus salah mentak hasilna kuari torikoh teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut torikoh teh kos kitu naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu torikoh engke kalau komo geus dibere hakikat urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah tajalli Allah ya teh Allah Rahman Allah Rahim Allah aya di urang kabeh ieu teh keur tajalli ya urang boga tanaga ti Allah urang boga kersa ti Allah urang boga kicep ti Allah urang boga denge ti Allah urang boga tanaga ti Allah urang boga kahayang ti Allah atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah orangana padahal mah jeung manusia tapi perasaan jeung Allah ku sabab naon tajalli Allah eta kakarak ge judul ke cara kadituna mus dibere masyaallah urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung kaluar 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat teu hayang kapanggih jeung jelema teu hayang eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah keunaheun
teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah. Lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar. Oh, aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman. Tolol pan goblok tuh. Teu beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka toriko. Toriko ulah bebeja ka syariat. Syariat bae cara urang. Penemuan-penemuan di toriko loba engke. Teu meunang. Ngaranna ge batin, engke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas hikam misalna, ihya misalna. Atawa dipatali jeung Al-Qur'an, patali jeung eta. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, eta lah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua, nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya. Teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa taala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang ku ari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ke mana keyakinan anak terserah tama kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah ngalaksanakeun zakat ngalaksanakeun tarawih ngalaksanakeun tahajud ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.